Wih, sampurasun dulu, anu tinggalnya di kidul, di wetan, di kulon. Pokoknya mah tuh tinggalikeun, urang ieu keur vlog di Garut Selatan. Jadi urang ieu keur vlog sambil ngadamel konten jang Sunda Cinema. Lumayan euy, pemandanganna indah. Jadi urang ieu ngamangpaatkeun pemandanganna lepas, kamu tadi abadi teh gitu. Ya pokoknya mah gitulah, tong loba ka itu ka dieu, soalnya ieu alurna tepuguh gitu. Tepuguh judul langsung lah ikuti terus perjalanan urang ieu nya. Oke. Sampai mungkin Tra lagi kenal ya rupa beta jauh tak bisa. Nona jang bilang berpisah, terlepas kini terjadi masalah. Pergikan kembali jauh dekat lagi, larikan berhenti kau mentok di hati karena kau tetap saya cinta dan lagi. Karena hati ini milik kau sendiri, sudah saya janji Tra ingkar lagi. Selama pergi pasti akan kembali, jaga rasa tetap sayang ke satu. Jaga hati saya yakinkan kau mampu, jaga cerita hati saya pinta, bawa kembali sab cinta for dia, cuma for dia. Aduh. Lumayan capek oke dengan euy. Lempang ti hanap ka dieu. Alah. Tapi tingali euy, pemandanganna mantap. Lumayan lah bae pengorbanna, sampai sa tipe mah. Ngabadikeun kenang-kenangan. Semangat terus, semangat. Ya lanjut di bergerak. Sasu bilang biar Nona jauh tapi sarindu jumpa sama Polo. Si Nona bikin galau semacam setengah mati, tidak ada kabar sehari. Setelepon 10 kali Nona suka Ulang waktu ke sore, euy. Jadi ulang akhirnya ada balik pula lah. Baik dilanjuti isukan weh. Tapi sampai balik urang erek ningali barudak anu syuting wis. Syuting juga pemain sinetron wae. Anu keur ngadamel konten itu barudak Sunda Cinema. Jadi urang ningali lagu sarea ayo sampai balik ya. Urang ningali weh. Nya, iya. Masih jaga rasa cinta kita punya. Sampai nanti saya kembali, saya pastikan saya akan bertahan. Wah, geus bareres geuning euy nu syutingna, ieu telat urang teu laju. Aduh, telat. Tadi nama edek ngintip barudak ceng anu keur syuting Sunda Cinema, deket telat tah ieu termasuk artis-artisna ieu. Aduh, ninggalkeun. Saya cewek-cewek. Kumaha resep syuting teh? Oh, mantap. Mang Deni mengesankan. Naon ieu edisi edek nitip pesan ka penonton. Ayo weh. Satu kata setia, percaya cinta kita